Geura omongkeun. Ayo Motor bebek sinen. Ayo Mang Pasti Upan. bakal jadi motor sinen. Ayo Mang Upan. Siapa beta maneh ngomongna ukak. Pasti kayak itu nih. Dan geus pasti kitu maneh teh. Mau jauh. Ari ikuk itu mah ngomongna. Aduh. Mau jauh. Nah, nampang. Lain nampang. Gampang. Nampang. Nampang. Cek kurang ngomongkeun nah. Geus teu kuat ya. Geus teu sabar hayang ngadenge bebek naik mah. Eta bebek bakal jadi Kabayang ada bebek. pokoknya mah. Motor bebek sinen. Ayo bebek sinen. Mono. Ta 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 ta. Hela tuh. Hela tuh. Jeung puru euy. Ayo gitu sabar ya. Geura ngomongkeun bebekna euy. Ayo kira bebek. Ayo kira bebek. Siapa Podcast kagak putih heula. Mono. Ta 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 ta. Di. Geus kuat. Ay, Gerekan si Eta. Wey, Aduh. Itu buru ah, itu kuat ya. Mono. Melong. Itu kuat dengan Bebek. Bebek. Woi. Bebek. 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 Woi. Bebek. Woi. Dia mau kayak maneg di. Woi. Bebek woi. Mikiran berarti. Ini kan wani. Arah. Nama omong ini nama ini oplong nama. Opni. Ngambek. Omong ditanya tapi gini. Goblok. Udah ngerti ya. Aduh, anjing lucu. Obah. Aduh. Omong ditanya. Sok atuh sok moal diganggu ku aing moal main mah. Antap drama kah? Monoy. Cicing. Sok. Hei. Monoy. Jeung lila deh itu. Ayo. Monoy. Entok tine. Anjing. Jauh jeung ka hayang cai mah. Sieu mah kitu teu konsekuen meuning mah. Tidak bebek kalah ka jadi kana entok meuning mah. Diuk. Atau Kandian kandian. diuk. Diterima ku kaulah. Ada yang ayat daun, bulan kuti ayat daun gitu. Pangdang didik kepekan di waktu kia teh ayat daun bulan kuti. Maka kedawal takkan kau di kulang kuti. Aja badak. Haha. Nah, iya. Asana nepi kawas saurangan ya teh. Yuk siap jadi kepret ke gue. Adik katak adik. Katak. Katak adik.
mangkudeng. batak gue atuh adik dah gitu kecil adik yuk 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 yuk
daya lumun wewe tenelai sampun pada merbayaksa dan diraingkan pada merbayaksa manak satraging paseban jawe iya satraging paseban jawe ridho sakti anu dina waktu sieu nyaeta ngempelkeun sedanten wadia balatam tamangkut buta anu parantos merbayaksa sadayana kitu kayana lali purnirangan nika iya syukur bagja kumajangan dina waktu ieu araranjeun sakabeh geus bisa nyaeta nohonan kana pangangkir ti kaula beres banget tapi lo dapet kudal ieu teh kudik lu kada nabel bangka geura bade aya pikita gedahon kula kudik jol itu jol iya tata diadeg-adeg ku abdi kula kudik iya mang adeng menit saya siji bisa deui ka hiji-hiji nana aing boga anak buah ieu jol itu jol iya anu si itu aya dagdingdung aya ieu dagdingdung ieu mangga aya naon ieu teh bulan Gusti aya dakau kula kudik aduh Situ gam mangga aya naon ulang ini alah ampun ieu dina waktu ieu teh nyaeta meureun salarea geus apal naon anu keur tumiba ka nagara urang yen di negara urang teh dina waktu ieu teh keur kakeunaan wabah musibah nyaeta wabah penyakit anu hese leungitna di negara tah dina waktu ieu teh urang geus meunang solusi pikeun jalan kaluarna tak gedigan ulah kudik tah aya dabak baladog bulan aya jalan keluar dak jalan keluarna daog kula kudik dalam keluar dak teh kula kudik bagak kula kudik aduh ampun muka beladak bulan iki aduh wayana maneh ulang ngomong ngageblek maneh ge ulah ngomong ngageblek iwal sieu anu ngomong yo eta nu sehat ya cicing ya oke cicing aing anu berkuasa anu sagala kekurangan cari cing segala kekurangan cari cing waya iya aduh mah ieu nyaeta pikeun jalan kaluar urang leungit tina ieu wabah panyakit teh taya lain nyaeta urang teh kudu niangan pikeun pitumaleun di negara taya lain anu bakal dijadikeun tumal di negara teh nyaeta ngaranna teh Semar Badranaya beres kulana hak ning sieun naon sia teh jeulik kula gudik abdi teh jeulik seuri sia teh seuri kulan Gusti abdi seuri ceuk kaula ge ulah ngomong maneh mah ngageblek sia teh wayana oge kiadi aya naon cobi heula ka diri kumaya aparek bagi-bagi tugas aparek kumaya oh nya atuh kedah dibagi tugas mah lamun sebakong ke jadi kudu kumaha aya pilapaheun wayahna kaula nyaeta rek lumampah ka nagara Amarta pikeun nyaeta nyokot layang jamu sekali musada ieu Kang tuluy kaula akang maka tumaritis pikeun nyaeta mawa Semar pikeun dijadikeun tumal teh oh kitu siap tah geuningan wayahna urang lumampah ka tumaritis Dijen 2 kelompok urang jeung 2 kelompok kana waktu mah ieu utara araranjeun sakabeh milu jeung kaula pikeun lumampah nyaeta ka kampung tumaritis pikeun mawa si Semar haye ulah dililahkeun dituturkeun kaula nu waktu ieu
Saking prawingwang kenalangan ya ampun Elgadi irine sakar pinuji sakar pinuji sedanten wadia balat angkot buta anu dipingpin nyata Kupati Loda Sekti urang tenen di anulem sieum gesan sampereun urang tuna di anjuang siang gesan saritan bakal datang ayeuna urang gentos Kang Winur siteung kawin nyaeta urang nyarioskeun kaayaan di kampung Tegagur wong tumaritis nyaeta di pakampungan anak Kilurah Semar Badranaya kalayan dina waktu sieu teh Kilurah Semar Badranaya kaayaanana nyaeta nuju kirang raos nyaeta kasrang ku hiji panyawat salirana panas anu luar biasa sadayana kulawarga ngaraos ringrang kuningali kajantenan anu tumiba ka Lurah Semar kitu kayana bungsa yuna sholatullah salamun ala toha rasulillah sholatullah salamun ala yasin nabi bila sholatullah salamun ala toha rasulillah sholatullah salamun ala yasin nabi bila tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil mariya pancang kilu Allah kilaku epan papadong kalah pancolik Allah digelek lecam Tekap kena segeureun. Yo, di orang-orang yo. lain dah dituluykeun oge atuh da ka dituna Aduh, di orang-orang do. Kun ngona-ngona. urang saeutik-saeutik we keur gimana Asal jupon hawatos ngantosan akang. sanajan waktunya relek we heukeun bae Da anu simpatik. dabunganan dibere waktu dengan saeutik biarkeun ku jaipongan Heune dan simpatik maraya we. tapi nu simpati masih kene ayanya Sono kakang mojar teh. ieu nu nonton seueur kene Seueur. heh Seueur.
lamun sakirana penonton eueuhan urang Suruh. beresan ya gitu Ngaregreg keneh akang. alah Kene kan seueur kene. Sunat masih campur. Kang Ahi aya Aya. wah para big boss hararaya Tos ngarecehkeun Kang. Oh. Pen-pen akang loba. jeung catatan dewek di poho ya teu dibuka aduh ampun Bisi anu kaliwat oh Kang. kayak urang buka heula ieu parimona Buka heula kayaknya. Jeung nyelap di belah mana. jeung nyelap deui Katumpuk-tumpuk da kitu nama. Ese deui. ieu teh gimana nyatet dewek teh Bagus atuh. Mantap di teh ya. memanawian masih kene aya gitu Kang tos aya Kang. lain lilanya dewek teh gigieuan saparana deui Setahun akang. hampir 1 tahun atuh urang teh nya Liwat setahun ieu. aduh ampun Kapunggung. Sini ge jarang nabut we kabeh. sanajan babeh ayeuna keur gering oge jangnya dewek teh sebenarnya mah lamun budakeun kana kaayaan mah ayeuna teh duh keur teu karena hate keur teu kana pikiran dewek teh Kan. Abang berangkeun atuh. mikiran nu jadi kolot Nya. Eukeun geus kudu ka sabar. mana deui nengan piubareun Sabar bari ikhtiar Kang. kan bari jeung sok sanajan kitu genteng-genteng ulah potong ulah nepi ka luntur ka sumangetan mah jajangna Atunya Kang. Ieu tukang tenan Kang. oge saacana urang ka itu ka dieu deuleu jang Ieu Nya, Kang, makan. kumaha? Anu pokok lah. urang sanuk-sanuk papalaku we heula jangnya pan segala rupa ge urang teh mipit kudu amit ngala kudu menta Asa kedangna Kang. nete taraje nincak teh koto Hamalan. wis diganti Anger ti bare toge kitu Kang ih. nincak hamalan untik lari mapai bukti teh nyuksuk walungan mapai wahangan teh nya Tenan gitu Kang. akang ti payun nyuhunkeun diapunten nu sageung-ageungna nyaeta Kumaha Kang? ka keluargi Bapak Hajat utamina ka Bapak Hajat sareng Ibu Hajat anu parantos nyaeta ngulem ka akang Laras urang mersang. oge masihan kapercantenan kangge urang salarea Nya Kang. nyaeta pikeun ngahibur dina raraga ieu teh walimatul Aurus Kang. aurus Nya. Mohon nyaeta Kang. nikahkeun putra sinareng putrina Laras Kang. ngalihkeun tina alam lalagasan nyaeta kana alam rimitan Kan tenan gitu Kang. nyaeta ku kersana Bapak Saibul Hajat teh Bapak Upan Bapak. sareng nyaeta Umi Itoh pamit telepon Terus Kang. oke ka para alim ulamana nu aya di dieu hapunten kitu ti akang Terus ngaganengan ngariweuh. mohon Ngagimreung. kasepuhan anu enggal nu anom teh saha Abah Darman. Abah Darman Eta. punten Abah ieu ti abdi nya teu tiasa nepangan kitu ka Abah kasepuhan kitu nya Manawi repotnya. ka Abah Lodong nih yang disebut wae eta Abah Lodong urang panggilan ngariasna sing seueur tuh geuningan di dieu ge sagala aya nya Riasna salona. malih dulur seniman urang di palih lebakna Cinangka. di Cinangka aya Kang Gesbi teh Aya si sehat teh kitu sadayana. heeh sareng Bapak Konot sing sehat gitunya lahir sinareng batina sing payu dina manggungna sing seueur nu manggilna Sadayana kulan. pokona mah kum sadayana seniman seniwati nu aya nyata di lingkungan ieu sing mararaju intina mah gitu Sing sauyunan sing sadaya. oke sing sauyunan gitunya Supados langkung maju. sing hiji supaya naon sing leuwih maju ka dituna Leuwih ningkat. leuwih ningkat oke tingkatkeun deui dina kreativitasna Kualitas itu jeung kualitasna supaya naon supaya urang teh tetep diminati gitu Pangpangna bisa naikeun panan. pangpangna kabeh dituna bisa naikeun harga begitunya mulai dewe kayak naik harga oge kan lepot deui eta Gitu. teuing dewek mah nasib beureunan kuat di baheulanya Urang nikmati syukuri we Kang. lamun nguji lamun nguji kadinya mah eta teh jadi piaraleun Matakna mah kitu. tapi lamun ku urangna dibawana ridho jeung ikhlas Syukur. sabe dituna syukur nikmat Eta. pan sagala rupa kanikmatan teh wajib pisan kurang disyukurkeun borek nikmat leutikna borek nikmat gedena sabab naon janji tinu maha kawasa lamun sekurang daek nyukurkeun kana nikmat-nikmat ti anjeunna tinang tu eta kanikmatan teh bakal ditambah deui Nah, gitu. tapi sabalikna lamun sekurang teu daek nyukuran kana nikmat-nikmat anu parantos dipasikeun ku anjeunna lain kanikmatan nu bakal ditambah tapi ajab nu bakal diturunkeun ku maha kawasa Bahaya eta lu. contoh meureun kajadian ayeuna nya Kumaha Kang? anu tumiba ke kadewe
Uang meureun dewek ti masih kurang dina syukuranana. Ya gitu teh ya Kang. Dina nyukurkeun nikmatna masih kene kurang gitu. Urang ngeunteng we urang. Urang geunteng gitu urang nan intina mah ulah saling salahkeun ceuk Ulah urang mah ngoreksi diri we. urang saling ngoreksi we ayeuna mah heuh. Heeh Ngan tadi teh sauyunan teh nya. Eno urang hiburan heula ngabang-barangkeun heula ieu sugane atuh. Ari geus di bawah hiburan mah ku deweknya. Ka itu nanti urang teh ngemplong menang atuh sugan itu. Brai we. Brai we neangan piubareun itu. Menang piubareun yang babe. Hajang di hiburan antara nate nyata disebut nate debus teh. Aya. Heeh. Wow, bude pencasilat gitu, main golok. Akang bisa. Namarukna dewek itu bisa gitu main golok mah. biasa. Ya percaya. Bari main golok mah. Mainnya Meureun teh doang mah Kang. Hah? Meureun teh doang. Si lain mah. Urang Banten mah urang Lebak. Sok nganggap gitu ka dewek teh sok nganggap lemah. Keur naon dewek atuh mineng ulin ka Banten lamun dewek teu bisa gitu-gitu acan mah. Ngadon naon ka Banten? Hah? Ngadon naon ka Ka Banten? Ngadon eta ngadon musuh. Besok geura padungdungkeun ka dinya. Mangga disangakeun ka keluarga besar Bapak Hajat. Kaul ieu mah ti Akang kitu nya. Dina Ibing Penca tepak dua nya laguna lagu buah kawung. Tapi di mimitian teh ku padungdung heula. Siap. Sok saya nu ngeunang teh Cep Angki teh. Angki. si Luyu. Si Luyu teh anak dewek teh. Wah, Hah? mainnya Ye. akang geus anakan. Lain dewek nu bisa anakan mah. Tah si ieu tah. Si ieu tah. Sok. Sok Cep Angki geura padungdungan ka dinya. Maka dia bergenika keluarga besar Bapak Saiful Hajat.
payun mah. Yakin aja, yakin aja.
aya rezeki na geuningannya. Wen beresan wen. Nu 100.000 mantong wen. Arek dikumahakeun. Arek dikumahakeun. Rek disitkohkeun ka masjid. Bener kan? Nya ieu mah lain-lain ieu gitunya. Da Kang teh di lemur teh boga wangunan nu can geus. Keur kuliah Kangnya Keur kuriak lain kuriak pribadi tapi mah naon kuriak umum an umat Tempat ibadah. tempat ibadah can geus susuganan Kang. suganan we geuning ieu aya milik rezekina nya urang sitkohkeun deui jang ieu teh Itu Kang. sugan urang salarea kecepretan nya Asa ridho tong dicarita. tah eta nu penting mah itu asa ridho ulah diomongkeun itu tah wayahna meunang ayeuna mah panayagan ulah mararenta Gawe kan moal. sabab ku dewek didedek disikohkeun kieu teh nya heeh urang bantuan we gitu ridho bener ye bener ye Mudah-mudahan barokah. tah gitu nya Anu teu ridho mah kursi Ari. gampang si Ari mah lah cincai si Ari mah gampang duh ngatur ibu nuhunkeun ieu ka sadayana anu parantos maparinan milik rezekina ka akang gitunya pamudah-mudahan sing kagentosan deui nu langkung maling 4 ganda gitu jangnya Amin. sing disehatkeun lahir batina sing dicageurkeun sing dibageurkeun sing pokona mah diagengkeun milik rezekina sing dilalancarkeun deui usahana gitu jangnya Sing janten amal ibadah. sing janten amal ibadah kangge pigeusaneun jaga urang gitu Tah amin. Kang. amin jangnya Amin. gara ganti heula ieu ora kudu diganti deui baju mun geus ieu mah wen 2000 nya wen Ketingali we alah hamdan li rabbil alamin
Barengan jeung eling Kang. Ari dibarengan jeung eling mah kanu mah kawasa nanaon ge karasana teh nikmat. Hararampa. Karasana teh hararampang gitunya. Teu bareura teu. Teu tegejed. Nu mata geuningan heuh urang teh anu penting nama salawasna tetep eling kanu kagungan urang salarea. Insyaallah Kang. Oh sing inget da urang teh sanajan kumaha ge moal lila di dunya teh. Moal megarnya Kang. Yen kabeh manusia yen sakabeh makhluk nu aya di alam dunya ieu teh kabeh oge bakal arareueuh. Kena Cintai kurusak. ka mau. Kena kurusak, kena kumaha. Kabeh ge bakal keuna kuruksak. Bakal keuna ku eueuh anu disebut tadi teh Naon Kang? nyaeta yen manusia sakabeh makhluk teh bakal kakeunaan ku kecap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang teh sing eling asalna ti Allah balik oge urang bakal ka dinya deui. Ya. Nu tadi teh ada idunya mah tempat ukur sementara yang Ukur mumara. ieu mah urang diajar eling we ti ayeuna mah jangnya. Gitu Kang. Panyimpangan wungkul ah. Ya. Hei manusia sampurasun. Loh, Aya naon Kang? Aya laleur. Kade ah. aya laleur euy. Laleur hejo liwat. Tong eret kitu. Turaes. Manusia sampurasun jawab atuh sia teh. Ropes. Wah, eta jero tuh. Aya naon Kang Uu. biar metuk euy. Nah. Cing geura ka dieu sileung ulah. Ulah nyikur wae Kang. Ulah nyikur wae sileung teh. Itu aya satu Kang. Aya saha? Heuh ka dieu ngecak oge. Bye. Aya naon? Itu euy anu si sampurasunan di luar. Itu aya nu sasampayan. Aya nu gorowo. Sampurasun manusia. Saha? Beye petot gitu. Maka deng ieu. Werang sia mau ngomong teh. Eueuh haut. Nepi ka eueuh hautan sia mau ngomong teh. Make tanaga atuh situ geura. Pan kuring ge bede tanagaan. Lain kitu atuh da. Lain kitu tempokeun dewe. Contoh Kang. Hei manusia. Saha? Denge sia. Eta. Gitu atuh. Jadi membahana. Jadi membahayana. Lain kumaha eta genggorong lamun pegat di kitu-kitu teh. Yeun deui. Genggorong dewek. Naon cenah nyieun deui aing mah. Heuh. Sete. Ulah kaget manusia ye kaula sejata tamu. Kieu euy nu datang teh euy. Jeung mata singgaloler kitu tuh. Mata singgaloler kitu. Emangna koral. Lain mata disebutkeun singgaloler memangna koral eta teh. Kos kitu kana sukros eta. Lain anu hareup rada gagah euy. Meusan dadak. Geus anu hareup mah itu tukang euy. Nu hareup mah kapidingan kudangdanan. Nu tukang mah beungeut teh nepi ka rajit pisan. Saha sia nyebut rajit teh? Eta ulan datangi abdi. Ih rumah saan deui. Ulah kaget manusia kaula senjata tamu ka dieu. Duh, semuhun ulan. Aturan atuh. Non. Ke bade aya maksud naon ieu teh pangna sumping ka dieu teh?
Sumuhun ieu teh salira teh ti mana asal sareng bade aya naon ieu teh sumping ka dieu teh asa kura reuwas ya. Ulah make jeung reuwas ulah make jeung kumaha. Kaula asalnya eta teh nagara Sela Bintara. Duh eta geuning. Duh, euy. Ti Agra Binta cenah Kang. Geuningan ti Agra Binta ieu teh. Sela Bintara. Ampun. Lain Agra Binta lain. Amanat Arab. Lain jigana eta nu make iket beungeutna beureum jigana teh pika ijideun jelema teh. Bangun teh bogaeun tatangga jadi Bang. Jigana teh di lemburna teh teu ngabogaan tatangga da ditembokeun ku aing di dieu teh ngan ukur duaan. Jigana teh geus eueuh nu ngabaturan ka si teh. Udah gareuleun atuh. Geus areueuheun durian. Oh, salira teh di negara Sela Bintara maksud sumping ka dieu teh bade aya naon teh? Maksud bade aya naon pulan? Jadi bade nawiskeun. Kieu ieu. Pangna kaula datang ka dieu teh taya lainnya eta. Tapi rek mastikeun heula ieu. Ieu bermanakeun heula ya. Bisi sama. Ieu teh bener patempatanana nu ngaran Semar Badranaya. Nya. Duh. Ya, Nganjuk Naon? naon teh. nanyakeun ieu euy patempatan bapak bejakeun tong urang euy. Kade bisian kosipa eta kade. Ha, bejakeun we urang main mah urang diajar jujur. Kapan biasana ge urang mah sok kembara rohong. Lain eta sugan. Amaneh ayeuna meunang kitu. Sugan aya nu nganjuk spring bed. Lain kuna naon pan urang teh meureun kudu curiga mah teh. Lain kuna naon lamun urang ayeuna naon make kabohongan, waktu mikir nyarek we. Lila deui, tapi omongan mah loba ieu teh. Jadi katerangan teh waktu mepet. Bener dekayana mah titos bisa. Bener ya teh. Patempatanana Semar Badranaya. Bener teh hei, beungeut beureum jeung beungeut koneng. Jeung nyebut warna. Ieu teh patempatanana Semar Badranaya. Sumuhun kula leres pisan ieu teh patempatan Bapak Semar. Sia. Bang jalem di sarana. Ari anjeun sahana Semar di dieu. Abdi? Iya. Mami dipercanten mah abdi teh. Jujur. Bohong. Tong bohong. Pami dipercanten mah abdi teh putrana nu panghageungna. Duh eta putaran Pak. Bang jangker kaula dipangikeun langsung jeung menjadi anakna. Cikal ya. Cikal. Halus euy jala lujur euy. Kedahna kitu nyontohan. Ari eta nu tukang. Abdi kula. Ya. Abdi teh putra nu kadua. Saya Saha ngaranna anjeun? Nami abdi. nya Kang sabar. Saha ngaranna anjeun? Pami dipercanten mah nami abdi teh upan-upan teh kula. Oh, nya. Nya mata Ada kan. sugan tapi rodong. Upan ngaranna anjing. Aduh. Upat Jeung aya upat tahu. Upat. Hei, upan tahu. Woi, Pak. Gerak ngarin, Pak. Itu doma jadi parah. Do macan di parah, Pak. Coba eta Aduh, kadunungan kitu. ngaran upan. Naon atuh mantesna? Ari anjeun eta nu hareup. Nu beureum banget teh saha ngaran anjeun? Upen. Pami di perjalanan mah nami abdi teh abah lodong-lodong teh. Wah, Percaya. bey, banyak itu abah lodong mah gagah. Ngaku-ngaku ngaran abah lodong mah ya abah lodong petot anjing. Abah lodong mah jagung gede. Di mana-mana ge ngaran lodong mah jagung gede anjing. Banyak yang ngaran lodong depek gitu. Masa disebut lodong yang nonton. Malah lucu anjing marukna aing meureun resep meureunan. Sidik aing mah tayang seuri. Hai. Si beku. Ada apakah dununganku? Make ngareret. Ngomong tayang seuri ai bieu pan seuri sia teh. Aduh hilap abdi bulan Gusti. Kapoekan. Sia teh. Abdi bener teh. Abdi kapoekan Gusti aduh. Aduh abdi kapoekan Gusti aduh. Aduh hampura abdi Gusti, hampura Gusti. Di soledat lampah. Geus di soledat lampah. Upan jeung lodong.
nyebut Gusti. Model ahi jeung Yudin. Ke maksud salira sumping ka dieu bade naon ieu teh kula? Cing Sumun pamaksadan salira dugi ka sumping ka dieu bade aya naon kula dieu ya?